Dadas deui wae lur hate teh duh. Sakitu abi teh tos serius. Da teu aya niat ngaheureuikeun aslina. Da geus puguh lain tukang lawak abi teh. Bayangkeun nya geura 2 menit setengah mah. Abi melaan udang isuk-isuk tunuk-tunuk ge maksakeun. Bari cinugduk heula. Udud ge bari nunutan. Sangkan membangun semangat 45 demi bisa membeli sesuatu yang si manehna. Tapi kunaon ujug-ujug ningalkeun ngaleungit kos jeni oh jini. Tapi sudahlah, tidak ada yang abadi, baik bahagia maupun luka. Suatu saat kita akan tiba di titik menertawakan rasa yang dulu sakit atau menangisi rasa yang dulu indah.